Banglus lampahipun Patih Nagara Ajar Padang disarenganku para petugasna ngabagi-bagikeun tuangeun leuteun angean sareng sajabina pikeun narik simpatisan masyarakat atuh sokomo kaayaan masyarakat kekayaan lapar jararangut paripaos teh cirikna parontok-rontok kalayan sadayana nganyatakeun jadi warga Nagara Ajar Padang itu kaayaan atuh sesepuh kampung anu teu satuju ngayakeun laporan ka Astina da puguh ieu tempat teh kareh kabanasapon ku Nagara Astina. Beja pa beja-beja kaayaanana atuh Prabu Dastarata Raja Astina anu dina waktos ieu sasat kenging wartos yen aya nagara di jero nagara Rasi Bisma anu kapetok pikeun mimpin pasukan nyerang ka Nagara Ajar Padang sadayana sikep pedang tamsir gara-gara sapanah limpung oge para satria Kurawa miwah Pandawa putra Panu putra Dastarata sami ngiring ngayakeun serangan pikeun nangtukeun nasib ngarebut ieu tempat da puguh ieu teh kareh kapanasapun ku Astina tuna lampah eta kacarios pihak katilu anu ngahajangan sam ka ieu raja margi ieu raja bade masrahkeun layang jamus kali musada aya hiji makhluk anu sakti mandraguna anu teu satuju layang jamus kali musada rek dibikeun ka bangsa manusia itu kaayaan ngahaja menjelma jadi hiji denawa kairing ku balad-baladna sikap pedang tamsir gara benitana sapanah limpung sami bade ngayakeun serangan nanging pamadegan anu beda jeung urang Kurawa halu mampah merbayaksa dina luhur cadas ngampar tina kendengane pun waledan adia konco-konco kumpul
konco-konco. Ayo siapkan tenaga pikiran. Hancurkan eta negara. Kumpulur. Waduh, kada rumpul euy. Syukur euy. Haji apa ka dia? Oh aya. Syukur ya. Pak Ali Tajudin aya. Pak Ali Tajudin aya. Kang Dena aya di Radio Granada. Kang Dena aya. Haji Asep Wahyu aya. Kang Haji Asep Wahyu mah puguh datang mah. Bapak hajatna ongko. Juragan Andi ka dieu urang juga bumi cing pang nanyakeun kitu urang mana pijodohan uing ane pamajikan cina edakeun urang sorean ngaradeg ngaradeg kene antapna dan cicing nama kalem kalem nyadiri masih cari masih ini kadeka kadeka jojo mati cicing eda salira euy ngebeleku payah kieu nya ada reudeuh geudeg moal mati ngadan anu waya aduh ada reudeuh euy gad mane mah ada reudeuh aing mah eukeur nuhunna ka sadaya anu paratos ngarojo kana ini tiritan kuring aya kene teh acting siapa pasti mana bagaya ya logai logai ya logai ye loba gaya
ngomong mana logik naon mana logik naon loba pemajikan siapa lohut naon lohut loba hutang eleh aing logik mana naon tebukan logik ya naik karep mana logo naon logo loba kabogo mana mah lulus naon lulus loba kabogo tapi tetulus si goblok mana lolos naon lolos ke ujian alah liur aing gigituan kulantaran neneangan inuman eueuh nya tidak aing teh hayang lieur atuh hayang negak duit teu boganya kapaksa gigituan cager meujeul kunaon maneh mun teu nyambung di hubungan dina HP teh maneh di HP ku aing teh nyambung na nomor geus nyaho nya teh acan nya pantes teu nyambung goblok aya kene teh Nepi ka kicu-kicu na si eta naon teu ngarti aing mah goblok teu ngarti naon ieu teh aya naon ieu teh kitu teh maksudna mah wayahna urang teh nyerang di leput poe ieu di gaya hiji nagara anu kudu diserang ku urang negara mana negara ajar padang saha rajana Wiramanik masalahna naon pokokna mah urang rebut we eta aing maneh saha ngaran saha Gogon lain Gogon saha Apo
Oh Oman lain alit lain Aceng lain Asep Ani Apep Ari Apep mah waspada kata dalang ai mana saha keke sing atuh kunaon kodena sangkan aing kapanggih ngaranna naon oh anu nyanyi teh naon begadang jangan begadang Oma si goblok ngaranna Oma aduh ampun tobat Oma naon kaituna Oma Irama Oma naon atuh Oma naon tong ngambek sia oh si goblok jeung kitu cek aing nya ngarti aing ge goblok teh mah alah Oma meureun aya turuyna Oma teh Oma naon Oma naon ya oh sing eta cing sok syah sing jelas enggak ngerti goblok oh bodoh siapa teh mah ngarti aing mah anu dua kecap mah ngarti aduh ampun urang mana teh hah sak dua ucapnya dua engangnya mana teh oh cebek lain waas kopok bojong waru bojong laja si sok atuh lagu dewe naon lagu sok aya lagu naon lemur maneh naon halo oh Bandung oh anjing teh hese atuh teh Bandung Bandung teh lega di Bandung teh di mana hah Jalak Harupat Soreang Banjaran Lembang Ujung Berung Cileunyi Ranca Ekek Jelekong Giri Harja aya lagu deui naon Borono oh Majalaya anjing deh sih cece beda Borono buat Majalaya ampun anu loba kenaran bermodal kudu kacirin janjieun berparadoh ai kabuki maneh naon kabuki maneh naon roti hah martabak roti bakar cilok batagor naon atuh tuh udah batagor
nasi kuning pedut apa kuy tangkoa bubur pager ceri aja wah naon atuh ku lagu deui sok colena colena eta lamun dahar deungeunna naon karesep naon udah puleun tok tek tak naon tok tek tak colenak deungeunna ieu mah heuh naon naon teh tek 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 karedok leunca goreng hayam kampung naon soto babat eta naon bete perkedel tahu Sumedang Pais Lukmas naon teh hese aja kah martabak telur tek 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 seberangnya tek 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 limanya berarti 5 ngang mah meureun nom heuy duduh heuh 5 ngang tik 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 berarti nom nah atuh sia teh 5 ngang naon cing nya aing apa ka beuki maneh ti ucing oh jadi anjingnya ketipu sia ku aing goblok eta bisa anjing goblok sia nipu pisan guys katara ripu puas ya nepi ka kokoloyongan kitu sia teh alah darah mang hirayana mujeuh we jeung
nuhun ke sadaya. Aduh. Cager maneh bojo. Biasana mah pan maneh teh budeg teu cager ini mah. Katipu aing duh. Diubaran ku Pak Andi aing teh.
pedang tamsir karena bini rasa panah lindung rasa panah lindung pasukan siluman seleminan dipimpin ku hiji denawa aya dendam pribadi ka raja negara ajar Padang kundirahangan dika syukur euy kana rumpul ka mana sawareh deui bisi meneh nagih dina waktuna dina mangsa ayeuna nyerang ka itu teh ya seolah-olah urang buruhna teh bakal jadi pegawai negeri bakal jadi PNS sabab eta negara bakal karebut aya keraton anu aheng cing ti ayeuna kumaha keahlian mararaneh hayang jadi naon engke dina waktuna urang ngarojong urang koalisi ayeuna urang ngarojong raja urang dunungan urang supaya karebut eta kerajaan koalisi maneh sararea jeung urang siap lah dirojong ku abdi aya pasukan-pasukan anu bakat tiasa anut ka abdi kalian tiasa ngarojong kadunungan urang parahu abdi ange cing percaden ya lain ayeuna mah loba nu ngajualan parahunya mengatasnamakan rakyat gini ngakuas nu heueuh padahal keur kepentingan maranehna we cungcungna mah pan aya paribasa nu bahaya mah parahu ngamang di darat ai ngamang di cai biasa teh mah dan nu ngarusak mah parahu ngamang di darat model entah darat sarua sajajar lain ai parahu di darat walahna naon walahna jelema harianatnya padahal meureunnan heuh nya menang sararea nya kudu ku sararea we nikmatna ge padahal anu boga parahu teh heug tepikeun ka hayang rakyat teh cing bener tak kitu euy wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran dina waktu ieu dunungan urang-urang rojong supaya eta nagara teh karebut siap ayo pada lumampa abdi mah hayang jadi lebe kitu dina waktu teh hayang jadi lebe nya letik teuing salebe mah pangluhurna ieu mah keun bae menteri agama da kopiah nama urang teh geus meujeunna hayang menteri agama dek naon maneh geus jadi menteri agama teh itu dulur-dulur urang dek diangkatkeun ka tanah suci awas ya kateringna kudu nu ngarareuna ulah nu teungeuna nya eta mah bagian anu mukim di ditu we meureun cingeuna pan selera urang mah tinggi nya baksakeun da di lemur batu rek ngeunah di teungeuna oge da lapar mah di dalahar ge tukang peking nepi ka montok gini dan segala dihakan itu teh mangga siap Gusti Uing mah hayang jadi menteri perhubungan
hayang jadi menteri perhubungan ngahubung kenaon biasanya ngahubung ke teu wawuh jeung teu wawuh jadi cenah wararawuh ngahubungkeun ka ler kidul nya tapi teu moal nyambung euy muara kedeweng ya atuh pamiki kitu mah carana mangga urang sami-sami we ayo pada anu ini dah-dahan urang sararea sing dijabah nya eta dunungan urang bisa karebut negara ayo hayang jadi patih we hayang senopati siap hayang naon-naon gimana lampah eta kacarios iasta jeung ngadawala anu nuju apruk-aprukan milarian Semar margi ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja lumaku tesanuk-sanuk atuh ieu kulawarga kalengitan Semar Badranaya enggak lain teu hayang nyaksian harenghengna di Astina aya rebutan kekawasaan rebut kekawasaan rame ya kan atuh da anak Dastarata ngagedean anak Pandawa ngagedean ya pasti da ieu teh pasti bakal ributan euy geus baboa kan bakal perang baraya ieu teh ye tapi da lamun nilikana pribadi dewek ayeuna boga kepentingan pribadi dewek oge kalengitan bapa teh akang teh kalengitan bapa eueuh euy pantes sudah geus sabaraha dinten akang teh aya murun aya saminggu mah atos saya teruskeun masukan oh nya ta eta teh keur dina raraga natanyakeun dek teh oh dek kayaknya ka Bojong Waru juga nah Bojong Waru nya ka Pak Haji Asep Wahyu ka Bapak Haji Saipudin ya sugan aya kadinya dek nanyakeun bapak dewek nah aya lunta-lanto kayaknya dek nanyakeun ka Kang Oman ka keluarga Bapak Haji Jen almarhum Cimareme sugan Bapak teh sok loba sumban-simpan oh alit dan nanyakeun kana nang Karbama eueuh cenah bajana alah Apep ka dia Apep di dia gitu atuh deketan dewek panglagukeun gitu dek si Kasep hayang lagu Ciawian dek teh euy akang teh teh ke Ciawi itu sok asa dia gitu tidak wala lah naon saat sana urang neruskeun lampahan naon urang ngahibur heula anu di Gusaran putuna Pak Haji Saipudinya kali Ibu Hajah Euis Neng Natasha Fitri putrina Bapak Haji Asep Wahyu ieu teh kali Ibu Hajah Epik Hartini Neng Sinta Roselani putrina Bapak Haji Dori teh mah Dodi kali Ibu Hajah Elis oge syukuran parantos mulih di tanah suci iya rengse jadi duyu Purohman jadi tamu Allah parantos sumping ka dieu deui kalayan salamet nya nuhun lah naon kaul euy sok kaul kayaknya sekarang
kawilujengan kasadaya kaungrang atos ya. Ngelebar-lebar energi Ina mubadirina kanu tuh ihwanas syayatin Ari anu ngamubadirkeun teh eta geus jelas barayana setan. Tuh. Dah heueuh bieu teh mubadir da paseaeur ka itu ge. Nah, wakil paseaeur teh budak paseaeur. Da kemang beureum buah buleud teh. Naon aya kemang beureum buah buleud? Kemang beureum teh paseaeun buah buleud kana peureup ka ituna. Nungtun Raja Wisuna Syahiruk teh. Yen pucuk tigirang. Sidik ya Pak Haji Asep Wahyu jadi le. Pak Haji Saipudin. Pak Haji Saipudin. Dari ngonan gula. Ngahaja ka dieu teh dionang lain waragad saeutik. Dikawit panggung nepi ka hiburan rupi-rupi. Da lain ngan ukur ieu teh ngahibur anu digusaran tapi bebas ditonton. Bapak Haji Saipudin teh teh saeutik gedena peuting ieu teh mukakeun lapangan kerja tingali nu dagang ngajajar nu milu hirup. Tapi ku sia dikecewakeun. Astagfirullahaladzim. Babad gue aing. Namun ciwakeun naon atuh ausu. Nyaho aing hate keur sensitif. Teu kau kasinggung. Ayeuna teh akang da bae datang teh nyinggung
sidik aing teh keur neangan bapa eueuh mata katurug katutuh aing teh keur menyeri hate geuning kieu karasana di dunya nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain dalamun eueuh iman mah dina diri geus ngagantung maneh aing dihirup teh nasib asaku susah-susah teuing aing hirup aing jadi penyiar di radio Granada aing barang yang ngadepan mik barang pego pi omongeun eueuh heeh aing ngajari teh hate hirup tuh untung kebantu-bantu yuku Pak Haji Asep Wahyu boga wepan aing calana jin aing kadewek mah calanana aing kapanayagan mah jinna pek wae kanya Elah, ampun euy. Kudu dibere bagi saya duaan jadi jin mah. Asyaku warara as aing zaman baheula. Waas baheula kan tahun 75-an keur can kasohor aing jadi dalang teh. Make jeung ngawayang ka ka puncak mulia leumpang teh dinya teh ka cucu. Kaliwatan Gunung Padang. Kabayang jalan Lukor. Heeh. Bojong Raja teh kayaknya. Bojong Raja. Anu anak Bojong Raja Jandira. Baheula mah ngaledek, baheula ngaledek. Aing ngawayang make beurang ning leumpang ni kreuh ka itu. Heeh. Waas lega. Tuluy aya awewe ngajak seuri minta dianterkeun tilu gunung kaliwatan. Bola